Nurada jika aki uing kitu rupanya buta di mana mana? Iya Paula Betara Indra Paula Betara Wisnu di Utara Segara Paula Betara Bayu Paula Sukersi Paula Brahma Samu iya Hulu pria para banunana dewa kenya ieu itu recep Dani sahaneun saha urang raja ti negara Galing Wesi ngaran ngabodo-bodo maneh kawas di apal wae dina poe kukna patih aing disapu ku urang dieu wah anu deuk ngalamar Supraba nya ayeuna aja deuk naon ka dieu belekuk maneh aing datang ka dieu deuk nyokot widadari tadina hiji Supraba tapi ayeuna kabeh 40-anana ku aing laingan ukur dijajarkeun ku urang dieu sina jadi arca ngajajar jadi papaes parentul da jiga tunggul ngajajar da jiga arca eueuh gawe ukur jadi pangbibita kasasama anu aya jeung tibatan dipake papaes hungkul mending kabeh ku aing deuk dikunyal dibawa ka alam marcapada ku aing deuk dikiwin Supraba Tunjung Wiru Drasmala jeung sakabeh widadari sawareh anu rada gopena ku aing cenah diajar mijet beres milaur pante pijet ngabutuhkeun goblok sia naon goblok ngomong teh nya goblok sapatu aing dipake ku nyaneh mah maneh aya di dieu geus waspada kaula nyaho yen bakal datang uing datang ka dieu coba deuk make tindakan naon dibikeun wedadari salamet urang dieu teu dibikeun urang dieu cilaka hancur urang dieu kaput 3.000 ti tukang salsa tigir seketik balat bulan daka sakum nakobakeun ayah kapung wakul buaya mangap Paula Betara Brahma urang kapinu gawe ampun naga persona sia pek sia dipencet ku aing cangkengna sia ampun sia di ku aing sia bakal dialungkeun ku aing sia ragrag di leuweung bakal dihakan sato leuweung meong cong ragrag di lautan dihakan satu laut bocok ragrag di tengah sawah hulu maneh direntog manuk belek
ragrag di lapang badminton sia katingangku ragrag di tukang mie ngaringkuk dina piring mang ragrag di emper toko bakal ningang aki-aki bong siapa nu ampun wah Betara Indra rasakan di bekah waing ragrag siah di buruan marah kaca siak waing dihahkeun bekah lu dulu itu cilaka teu ingat aing keur ngagelom permen karet kahahkeun dulu itu kabawa sahaya sada helikopter dewa naonnya nih wallah betara bayu oh iya anu nyapu patih aing rakap pinu gawe rasakeun bayu penguasana pun angin coba awak aing 3 ton setengah atuh dibarengan ku kamampuhan jeung kamanyuran moal gedag buk salamar aing modar bayu aduh Wisnu maju, Wisnu, ayo Wisnu maju, Wisnu. Coba mundur sakabeh. Naga Prajana. Saha? Kaulah Betara Wisnu Dewa Kasatriaan saking utara sekarang. Oh, Dewa Uwis. Dewa Uwis. Nu. Ya. Tampan senjata kelewek. Lan pegang perang we jenah